Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ajaja jeung jadi mulia Allah dimuji robanya ti kalawan sifat kapangeran. Sifat robania Allah jadi urang jadi nyaho mulia Allah. Jadi nyahona urang kana mulyana Allah teh karena Allah teh ngurus kasifatan, ngurus kana sosa bisa ningali, ngurus kana kecil bisa nguplim, itu diurus ku Allah. Lamun jama ayeuna nyaho kana jadi moal dina diri urang teh eta diurus ku Allah, tangtu ngamulyakeun ka Allah tah. Nya mulyana Allah teh karena terang kana urusan Allah. Eta karomat tegas mulia Allah. Alamul Allah bi sifati robatnya ti kalawan. Nyati kana sifat robanya. Ku urang nyakina sifat robanya Allah. Allah ngabogaan ayeuna sifat robani ngurus kana rupa, ngurus kana suara, ngurus kana rasa. Tuh teu diurus ku Allah si awal fikih. An urang mah kadang-kadang diurus ku Allah berarti jero beuteung minum urang jeung orok ayeuna gede seperti kieu mah rarasan teh diurus ku urang. Ku Allah diurus itu kayeuna beda. Mun dilepaskeun tina pengurusan Allah. Dan maka subhanallah di atau diabdihi. Saku jadi abdi Allah bakal sakual gak serokkeunana. Bakal sakual urus nage nu jadi abdi Allah. Mun teu rasa diurus enak kual eta teu jadi abdi Allah. Warobu ari robu ismun eta ngaran min asma'ihi ta'ala untuk tina asma Allah ta'ala. Wala yuqalu jeung ulah disebutkeun itu Robbi fi ghairillahi Allah. Robbi mah teu meunang disebut di lian Allah. Allah Robbi ngurus ila bil idopati angin kang idopat Robbi kulisain ngurus sakur perkara. Atawa Robbi di maliki tegas ngaratuan itu teh. Tegas ngaratuan itu perkara. As-salatu wa rahmat, rahmatul rahmat. Minalaika ta'ala rahmat ya Allah. Pasalamu jeung kasalamatan. Tahiyatu terus kasalamatan. Ta'ala nabi. Alat aisar tegasna anu mulia. Nabi nu mulia ala sairil khalqi ungkulan sakabeh makhluk. Wa ya hari itu as-salatu wassalamu. Teta jumlah tunjuan ya jumlah bangsa doa. Eta jumlah bangsa nu moga-moga. Muhammadin, Nabi tegasakan Muhammad. Aladi Muhammad Muhammadun dipuji itu lagi. Dipuji Muhammad fi kulli alamin sakur alam. Dia sakabali puji ka Muhammad di alam mulki, di alam malakut. Dia nahu kana sa itu Muhammad teh eta aslu malukati asalna pirang malukut. Asal maluk sakabeh. Bilih jadikan diwujudkeun. Atas kalau la kalama khalaqna aing tengah nur Muhammad muanya naon nur kang kiasu mujmal di hadat wadat mufasol di wali anna Allah taala jeung kana sebut Allah taala eta khalaqurus ngadamal Allah awalan mimitina nuruhu kan nur Muhammad kang Rasul permangadohirkeun nur kang Rasul Allah taala pangadohirkeun nur kang Rasul pangheula didohirkeun enak Allah minuri tina nur Allah Tina wujud Allah ta'al musamma di ngaranan bil akil awal kana akal awal. Nu disebut akal awal. Akal balik ke nakal. Balik kotil Muhammadiyah hakikat Muhammad. Hakikat Muhammadiyah nur ka Rasul. Cuma khalaqa tuluy ngadamal Allah, tuluy ngadohirkeun Allah minutina ismur Muhammad Allah sal kuliakan nabi sakabehna. Kana tangulu kana rupa sakabehna. Allati nutilati tarul insan roh manusia al kabir. Roh insan kabir. Alam kabir ini ngarepkeun kau nyebut insan teh alam al kabir kan alam kabir. Alam kabir ti aras itu kaparas. Naon ngaran aras wal asu ala tasif wa mudu adoma. Ngaran aras teh dohir kagungan apa Allah. Kagungan sifat Allah pengundat Allah. Linur lingkat 7. Di mana urang kalau dibuka kena enak aras nyaho apa Allah. Anu kita dalam nalukon. Ngaran kursi wal kursi ibaratun hamati sifatil fi'liyah. Ari kursi eta bahasa nyebut an hamalati sifat numawa sifat pagawean. Numa sifat pagawean itu kursi urang kursi teh nu dicarikan tah nu migawean saha sifat pagawean lubana mana tah poe dibukakeun kadinya an hamalati sifatil fi'liyah. Sinu mawa sifat pagawean itu kursi ngaranna
Ilah mapun hukumaha, ilah mapun nurut ilahiyun, obi mutajai mata iroki. Ilmu Allah, anu ina ngajang ina surah jeung aksara, kurang mah teu apal. Kan kajalina di dia tadi multi sokat tinggal tahu tumpul kanak. Tadi nanggeus ngajang elek di itu ngaran mapun. Nanti ngaran ayeuna kolam awal lutain, mimiti tentang dukun kolam mumpoe iya enak. Jadi nulis teh kurang ayeuna di dia di madrasah. Yang kan di madrasah ka mana ka kolong ka wetan gitu. Awal tain eta ngaranna kolam. Nan kolammu teh kolamul asfal, kolamul a'la. Kolamul a'la mah itu di Lauh Mahfuz. Kolamul ayeuna asfal iya ya teh jarang mulki urang keur nulis teh gitu. Tulisan urang teh moal eueuh teh. Di mata teh bakal diputar. Rumah walapa tu ngadamal alumin hatina itu nur kangge Rasul alam misal kan alam misal alam tamsil anu eta deukeut ka kamulki ngan teu katingali kurang lamun qalido hitam doi alam misal seperti kangge Rasul dua wadah daging asak di atas retok kanu atas tamsil eta teh di umat anjeun Muhammad loba nu colo heron mapekan sirah ku batu ke di alam anjeun di umat anjeun nu bagi ngatur salat fardu itu tamsil urang mah sogas katinggalina anta sok ngimpi urang mah kan jeung mulai ngimpi di alam eta bersare urang teh ingat ka alam biasa mimpi ngalalauk di situ penuh porang penuh ayatan pawes beuna tak diketek kadang-kadang oh naon ari brai teh boga dagangan payu ka kita untung udah alam misal tamsil. Ani ngarep pun alam surah kan alam rupa. Cuma holak petung ada marong yang mutina itu. Nur kangge Rasul al-ajam kana jisim. Holang ada Allah Ta'ala. Ajam mamuli Allah ajar aja mau Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah ngadamelkeun saben perkara. Wa ari itu Allah ala kulli syai' kan saben perkara wakil jadi wakilan. Kabeh Allah karena wakilan kumat cek Allah kabeh. Kalau ada usaha Rasulullah kang di Rasulullah sallallahu Inna Allah Ta'ala inna lasabuti Allah takhalaqaus ngadambal Allah. Adam ka Adam ala suratin tepan kana sifat Allah. Allah ngadamal ayeuna kana Adam teh tepan seperti sifat Allah. Urang teh dijieun ku aya kudrat iradat ilmu hayat sama jeung batu kalam kana sifat Allah. Tapi saware mah pola pada malah surati teh. Nah, Adam mah diganti enak ku alam kabir. Surahna diganti eta. Surah wan geus tah surah mah, surah Rabbi. Jadi khalaqu Adam Allah ngadamel kana alam kabir tepat seperti surah Allah itu, surah Allah. Ya Allah surahan aya surahan. Mata mau apal ayeuna ka Allah teh moal apal hadis di mana geus kapal nu moal apal hadis eta teh Allah nusan ayeuna terang di Allah moal apal nu moal apal hadis itu sifat nu di Allah teh moal apal hadis nu kalau disaksikan ayeuna ka Allah kitu teh halipun ayeuna kuluse nepi ka anwaru adu mati robani tah nya si Allah teh tadi dinya nya kana wala qada kana surati Allah ngadamel kana alam na tepat seperti surah Allah. Ngalamun can kaharti tawaka urang jadi hakim. Tuturkeun beneran. Kata di SD mah terkait jadi hakim. Urang kada sekolah di SD tentang fakultas jadi hakim tekanya. Mata lomba nu nyalakeun kanu bener. Pola potelis ngadam alam kana alam, kul situ alam ala surat Rabbi tepana surah Rabbi. Jadi suruhan Rabbi teh aya suruhan. Kan surat teu kapayu qalbu. Teu kapayu qalbu, aya surah kapayu qalbu mana? Surah makhluk dia. Ari surah Allah kapayu kusir. Menyaksikan surah Allah teh kasir. Aya can teu kana sir mah. Aku teh nyaho aya kana surah Allah. Wa ala alihi jeung muga tepali warga kanjeng Nabi wa sahabat kanjeng Nabi. Wa hizbi jeung golongan kanjeng Nabi. Aya asabihi tegasna pira-pira sahabat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alman subir pantaskeun kabeh hijbi teh sobi teh ilahi kanjeng Nabi pirut bati dina
martabatna wal muqaddin jeung turut kabeh ka kanjeng Nabi jeung nuturkeun kabeh ka kanjeng Nabi pilih tidak hitam kala nuturkeun sampurna al munqaddin gelarkeun kabeh bil ulmi kana ilmu anu nyebarkeun kabeh kana ilmu tak kanjeng Rasul ngabejakeun ashabi kanujum biayim bitaretum sabar kami libat bentang kamana anjeun turut anjeun menang hidayah atap padot malam-malam penuh non dunia kuat itu dunia biarkan itu netap penuh dunia kuat ilmu itu para sahabat bisa babimkan sahabat itu sahabat susah para sahabat wabadu Bismillahirrahmanirrahim wabadu yang sabada itu ibadah madkur terus sampai ditutur min awal dina awalnya kitab bila akhirihin fi akhir kitab fa inna ilmu tauhid maka kana ilmu tauhid ilmu anu nyaritakeun nunggal Allah atau dari tauhid kilo gitu sekilo berarti sekilo al hukmu tangah hukuman dia nasakan misalnya na perkara wajib hiji na hukuman dia eta hiji ke tauhid rugot kadar-kadar na hukuman eta nunggal eta tauhid ngada walpa majengar tiga na usahanya itu saya wajib hiji jengar sisanya kisahnya jelema teh hiji wapil istilah jengaran tauhid itu istilah ada ke kata istilah ada ke kata istilah ada ke kata tajri sudah kita mencilkeun dat al ilahian sifat kapangeran mencilkeun datu ilahi dat nu dikutan ku sakabeh makhluk eueuh nu dikutan ku sakabeh gemuk teu diikutan ayeuna kumontok pare da ngikut ayeuna ka Allah waktu ada ngicik gemuk Allah di montokkeun lain montok lu gemuk lain ankuli makin sakut pakai tasun gambarkeun il apangna perang paham begitu khayalu jeung cita-cita ieu mah tilauham perang waham wal adahani jeung perang hate atau itu hari tauhid salah satu aja tiru perang perkara nganugal kene tilu rupa maripatullah hiji nganyahokeun di Allah dirobiati kalawana ayeuna pengurusan dohir walikro jeung ngaku bilwadaniati kan sifat kanunggalan watatna jeung ruksak naon andadu pirang-pirang babaturan indah jumlah nya tadi watapna gitu nya wanapyum berarti oh iya sih wanapul indah jeung ngeukeun pirang-pirang babaturan anu ti Allah taala jumlahkan kan sakabeh itu ngaranna tauhid teh nganyahokeun ayeuna Allah nu ngurus teh nu ditatan ku sarea mana rububiyahna teh eta di urang kabeh dirubiyah ku Allah boro-boro barang nu gede nu leutik diurus enak ku Allah rambut kabeh teu manyangan tereng teh aya nu teu manyangan halis watara manyangan paling yang ngarasa diusat anu mata jalma anu ngeurik halis aya halis di kerik saking aya alus teh gitu di gedong. Terjadi deui ngapoe kudu ngagedong bahaya. Tapi kan ini gak gedong itu. Hanya apa? Jadi jeung rambut sirah mau dicukur panjang deui. Wal ikra jeung ngaku bil wahdaniati kana sifat kanunggalan. Nunggal apalah, nunggal sifatna, nunggal datna. Wa naqul inta di jeung eueuh ayeuna nu ngarejengan. Rubaturan anu ti Allah jumlatan sakabeh. Min asrofi tinupang mulia-muliana ay akromil ulum itu muliana ilmu tauhid eta min asrofil ulum tinupang muliana ilmu ditibari malumati hakalan itu nu diungakeun ku eta ilmu ku ngarekan dikanyakeun ku eta ilmu dikanyakeun ku ilmu teh Allah pangmuliana Allah mata ieu teh pangmuliana ilmu tauhid mah teu setan pangulah-ulahna ngaji ilmu tauhid, sok ngaji lihat ilmu etama. Tapi ilmu tauhid mah kudu nyaho di Allah mun geus masuk ayeuna tauhidna kana hate, dewe teu bisa asup ka jero hate mah.
ngaji nu sajen masuk bae ngaji tauhid ulah ambil dewek asup kana jiwa teh pikir sok aji alat sok aji maka aing asup kana jiwa hati na jeung ngaji pikir jadi bakal dibulak-balik ke nyetak ke irong dina wudu katai dituturkeun mata ieu ke ditai warajuna bajuna warajul sarungna para tigang kilu rek salat subuh ngawur seseriana eta nata siwalhan tah ieu batur aing teh da imam moal milu salat lamun siap salat poin digoda guleung itu tadi brai tadi kapan geus lagi warung deun mayar kunci motor ge dituna keur salat ingat kana kunci motor lu bal asrofuha balik pangmulian itu ulum balik pangmulian ilmu hatam minat tasawuf malah tibatan ilmu tasawuf lagi wa itu lagi tasqiyatun eta ngabersihkeun diri kulbi kana hati ilmu tasawuf teh ilmu nu ngabersihkeun hati ulah aya kebonan sawahan sapian jeung uningan bisa batur manu hayang aya ngabersihkeun eta kana hate ulah sawan kebonan ruk sangat tapi petompan sok kebon panas tapi jemuning pa dirina ge panas halikun kuluse ai kitu manu aya uring aya ngan ulah aya kebonan hate ulah aya sawahan nutur-nutur wae sawah kebon pasar pasti dina hate tak kuduna ulah hayang ka sawah ulayang kana kauntungan anu hayang ulah hayang loba kana kauntung mah atuh kuduna daharna saeutik nah atuh kudu puasa wae nya puasa boro-boro eueuh sanajan aya ge supati gede teh daharna tah tasawuf teh maka ahli tukang sapa mah igana komak banyak 5 kilo bertengah sebulan balik ke tetereh gede kan ketika tetereh ganti baju sebulan ganti baju sebulan ganti baju tetereh gede nah sebabnya dana tumbuh 16 kilo sudah coba jengbotan coba jeng ABC ya wah coba jaban eta mah pun awak lu dagoan. Kolot mangadagoan nya sudah ke awak. Mau sababna kolot ti korokoto pun ieu. Yang sudah dulu habiskeun we, yang sudah dulu boga incu. Eta teh kolot nu kitu teh kolot ngora kolot. Cabang menantu ngolo. Kolotna beunang ka olo, budakna geus sama kagelok. Daek we dipepene ku kolotna orokan. Padahal manawar santamat kitu, jeung mupi jeung hitam. Tamat oge can ngarti kitu ge, geus ngarti. Mutani cabang minatuna teh tukang nyadap. Monteh nyadap. Danal amal tersnya amal etalatuk baru teu diterima ya amal bidunil iman ikan euna kalawan eueuh iman mah diterima pangajian parangan hideung sunat dentuk eueuh imanan mah mah diterima aya iman kena ala wujud mah ngan teu masuk ka jero hate masih keneh kuring nu ngalakonan teh lamun ayeuna kuring teu kieu moal asup ka surga iman mana eta pamianan ajingan eta ari ajengan sematnya kumaha bisa ngomean iman batur iman mana ge omeaneun gitu bisa satena na ngabengkel nu batur lamun bisa ngabengkel nu urang dan urang teh bisa ngabengkel komo nu batur wa tauhid wa tauhid ilmun eta ilmu tauhid mah wah ada wa tauhid ilmu ya suanu asa dikali tauhid naon al iman nusa ku eta tauhid iman
nunggal ayeuna Allah halikun kuluse di mana geus halikun kuluse tah nunggal teh tah Allah teh tah percaya Allah wujud sabab geus saksi wujud Allah geus moal nanyakeun ka sasama lagi limor ayeuna asa-asa dari kitu mah bisa nyebut ayeuna Allah aya dalil wajib dalil akal dalil nakli di sawah teu mangi di kebon teu mangi di pasar teu mangi di pasir teu mangi di masjid baradah teu mangi ieu teh nyak itu Allah teh aya itu santi kana aya tapi di tangan dirikan kapangi ibadahna getolnya masih madrasah bagus seperti itu mau diterima amanat non sababna sabab sakti na iman itu nah namun teu diturunkeun teu leungit karena masih yakin takdir yakin sorot al-ghuyub ainan utapi kana yakin gaib tadi bisa jadi nyata wa mimma tatinasana perkara alapa anu geus nangis musannif kana itu mah rahimahu geus ngaromat ka musabisa Allah taala dina itu ilmu tauhid dina nyaritakeun ilmu tauhid ilmu tauhid ari salah misalnya ari istri salah misalnya eta tina sawarena anu musannif geus nangis eta kitab bisa rusanya tak ulipan ya tina sawarena aya perkang di angit musannif dina nyarita ilmu tauhid ari salah tulisannya aya kitab terus kitab asal kitab beleuti dihaja dibeutikeun kitabna supaya kabuli ku jalma anu saeutikna kaji ku jalma sakeudeung masa teh puluh sakeudeung masa teh ge kitab sakieu kudu tamat mustamilu ngawangku alam masaili kana perang masalah najan kita beleutik ya tapi ayeuna ngawangku kana masalah-masalah yun sabu anu pantaskeun ieu kitab teh ila mu'allifi kana kitab wa itu mu'allifi eta imam arif imam anu marifat di kana Allah taala eta imam nyaho di Allah Ruslan bin Siki bin Sako eta Ruslan urang bangsa negara bin Siki di imam yang kaboga imam al-muqtadin di anutan di itu imam eta kaboga imam ayat muqtadin tegas ayat muqtada tegas di anutan sabi itu imam tegasna imam di anutan imam nu mana arifin terang bilakan Allah imam anu marifat Allah imam nu di anutan teh eta imam nu di nyaho ka Allah nyakalan kumaha eman tegas jama ashadahu nu geus nyaksikeun ka itu man sarobu pangeran alika rabbi jama nu marifat kalau teh eta nu geus kudu musahadahkeun ka pangeran jadi musahadahna injil manehana tapi ku Allah dimusahadahkeun ka pangeran itu padola Allah teh di padoharot maka dohir naon al-ahwalu yang perang tingkah anak tina awakna itu man maka tembong ahwal tina diri manina Ruslan terusah Ruslan ismu karim eta terusah asma karim lalu itu imam anjing saku orang bangsa negara Dinsis Bal dan Dinsis eta negara bayaba anu geus ngabaguskeun sa Gusti Allah taala pada saat tersebut ngebersihkan Allah Ta'ala aja wajala karohu karena rohna itu imam rohau terus roh itu imam asari panumulia wajala harus ngajadikan sagusti Allah Ta'ala al-janata kasida darah sabtu dosa ganjaran alatia mutilasi makomu abadiyus eta makom yang perang kakasi Allah ari surga eta tempatna yang perang kakasi Allah mudi asih ku Allah tadi surga di tengah mudi dikagul ku Allah mah di surga maswahu taqwal dijadikan tempat balikna itu imam eta teh wajah ala maswahu aljannah tamasahu ngajadikeun Allah teh kana surga teh pambalikan eta imam ay marjahu tegasna tempat balikna imam al-muqiman muqim ada imam lumayan ini dia itu maswa eta tempat malah makanan sama saya ari salatu salah
al-madkur sama saya risalah madkur misalnya kainan akan tetap min apa yang kita itu pang model-model kita. Jadi salusannya teh pang model kita teh pang aneh kita. Maka kebaca mah aya nang nyebutkeun lain ke urang eta mah. Tak kebaca mah nu teu nyamun kana aya kita. Jama nyaho kana kita untung. Jama boga kana kita untung. Jama aya ngaji kana kita untung. Jama aya memiliki kana ilmu dari kitab dalam tu kodar taktik Abu Jafar. Sorry, zaman dahulu kala suatu raja, arek muridna jagat sekalian, tapi jarang yang mengenal ada dalam tu kodar. Abu Jafar sorry terjadi raja Nagarum 12 tahun jadi, mufti di Arab 20 tahun, timbul di Jakarta, Lampung Allah Banten ilmu timbul di Jakarta. Jadi zaman benar, enak tempat yang pasar minggu ayeuna boga manehna. Pupus didinya Dungit dinya timbul di Bandung jadi jama fakir. Yang ke di Bandung jadi jama fakir, tabuna loba. Di Bandung daratan kayak wah, ini harus sama mayor. Dol renungan keran payorun. Nu papang jeung Abu Jakar ya teh dan tu koda dari urang teh papang ieu mah teu nganjeun ilmu nama. Urang teh papang mantap alam bah itu malam anti kali ilmu kita goreng ini kita kalau meningkeureun sia hirup teh itu ku Allah mari sebarkeun ilmu na di Pulau Jawa itu sudah ditarik di dieu mending eureun hirup mending dikubur di kalubur ayeuna gerek hem dikubur teh sok tentang we teu nu ngarajilingkeun urang ya sok dakuan lah paling teu dikubur ya mun ajengan saat santina teh min abang kitab pang model kita aya kali ini tegasna pang model kitab la alam misalin teu aya na tepan kana contoh fi ilmi tauhid dina ilmu tauhid mana nu saperti kieu fi ilmin tegasna ilmu Europun bisa ditanyakan di itu ilmu naon mun faridohi mencilna Allah taala bil ilmi laduni kana ilmu laduni. Tapi ladun lagi pola waktu ilmu laduni macam saeutik lain saeutik ilmu laduni. Saeutik nu meunangna ilmu laduni. Sebab ilmu laduni mah Allah mengurupna kan rohani waktu terjadi. Gamblang. Kan Rasul itu si masan. Lain satu ayat ilmu laduni di ilmu kasbi kan ilmu kasbi. Ilmu laduni mulai ilmu kasbi dalam ketalaran. Dunia ditalar, ini ditalar, alfiah ditalar, amantek ditalar, itu ilmu kasih. Sonapan nubus nangit musani. Kalau mau aromat ke musani bisa Gusti Allah Ta'ala. Wa ajma'i maudungin jenu pangumpul kenana anu diambil. Ya kita nu pangumpulkan diambil. Asmalu maklukin tegasnya pangumpul kena diambil fihi dina itu tauhid dina nyaritakeun nunggal Allah tauhid tegasnya dina ilmu tauhid alam mikdari netepan kena kira-kira qadri hijiha tegasna kira-kira perbangunan ieu risalah tegasna kira-kira jumlahanana rungkuyan ieu risalah aya nadhiha tegasna perbangunan yang salah. Alapan us nangit samusoni sahwa itu musoni. Karena ia kitab. Rohi mau geus orang kemusoni bisa kami Allah Taala. Anu geus rahmat kemusoni bisa Allah. Tapi ka di rahmat enak Allah. Musoni ku Allah dibisakeun ngait itu rahmat Allah. Tanbihun. Itu panggalengnya. Pada mata amala maka senang-senang kaulah. Waktu geus mikir-mikir kaulah. Wanadorna jeung mikir-mikir kaulah. Tiba di kutubil tauhid dina sawares bangkeun kitab tauhid. Dina sawares kitab tauhid. Kitab tauhid ubah mimiti ayeuna tigan daruri. Sanusi Fathul Majid Ibatul Awam Umul Barohin dina seduna. Dapat dan nalika taman nalika yang di angan-angan diimplang ya itu risalah fi ilmi tauhid
dina ngajelakeun ilmu tauhid eta risalatun qoribatul afan. Eta risalah anu geus lapanna kana paham. Wa jajuha jeung ringkes itu apa? Pada sifatu man lemes yang pramanana. Wa adzluha jeung pangesena itu alfad binisbati kalawan ayeuna di. Pada wa adzluha jeung pangesena itu ma'ani jeung pangesena maknana. Tapi binisbati dipanteskeun di pahami kana paham kaula. Tapi kitu satenan teu paham kuring. Tawadona itu malik kita. Al-Fusuli anu patekel. Walakin lama atlana tapi sama saningalian kaula. Wa ta'amala jeung ngangeun kaula paham ana maka murlengkeun kaula anado kana paningali. Maka netepkeun kaula kana pemikir lima aniha manajil salah. Iya itu risalah tu muhimatun tadi salah nu penting. Dia khosi kaja manu pintar bisa maca wal ami jeung nu bodoh nu teu bisa maca. Fi marifatil khosi dina nganyahokeun marifatan khusus pada marifatil am sanggeusna marifat. Ari marifatos malada musahadah. Ari marifat amal ladang dari akdalina. Walih hada jeung kana taraf itu mansanya lam yari panu terang iman kana kita. Tak karena itu penting saja munculnya apa yang salah. Soro maka jadi man tapi rugi baik saja rugi anu banget. Rugi pohara. Hirup di alam dunia teka bagian nyaho kana ilmu na ieu salah rugi. Usarin mubin jeung tuna anu banget. Awan sabara sabjis mulanya kulisir kunopkeun. Jadi si manusia bisa jadi musuh kopi. Pandangan bisa jadi musuh kopi. Tawatan bisa jadi musuh kopi. Nukumaha nu diaku serta nukuring kumacu kuring ningalina. Kuring bisa ningali. Pan di Allah aya basor. Tapi di kuring aya basor. Pan dua anu konsulat basorin. Musuh teh. Rasa benar wae teu apa lain disalah. Kalau kaji sapi yang ngawuyangkeun di dina agama. Cara ayeuna istijah kana agama. Iman hari mana itu man mutoribun eta nu galideur. Di mana eta nu galideur? Kusu asa mutajal jin jeung genjrong. Jadi lu ngagenjrongkeun ka itu man naon asup umang mah. Ngagenjrongkeun kamang-mangan asa-asa. Walau ahamu jeung pirang-pirang wahan sangka. Waliwasi suhu di ngagoda kana itu iman na sasetna setan. Ngagoda kana eta iman nu sate setan. Maambulah ibadi sarta ngaheuleuh setan ari ka itu man. Sarta ngaheuleuh setan saja. Ya nau kerasanya itu man eta wa itu man aljama. Karena tajama teh iman kitu man eta jalma yuk minu iman itu man bil bagi kana gaib Allah. Lu iman kana gaib Allah, percaya Allah aya ngan teu kapaya Allah na. Seperti urang ayeuna apal. Eta teh kampret di dituna geblogan. Gejana aya nu nyieun urang saguling. Percaya nu nyieun mah ngan nu nyieun teu kapanggih. Aya diputus terang man Allah taala. Teu nyaho di Allah, aja wajala. Bil yakin tanya. Teu nyaho di Allah dengan yakin gitu teh. Kan ukur sama bedana wungkul. Istahor tu nyunkeun alamat bagus kaula Allah taala aja wajala. Jawabu syaratnya apa di tahor tu? Ya jawab syarat. Bahwa itu syaratnya telah makan tapak lamakana. Ya tubuh terus nyukur abdi alamat takana ciri alasan tanu bagus. Terus abdi nyuntun ciri-ciri alus minalaita si Allah taala aja wajala. Ali batu mah ilah yang hafal ciri alus si Allah teh. Dikir saja jeung tali cimpi usul tepi kalau. Desusul tepi kalau berani bukakeun alus jeung gorena. Ali urang mah istahoroh teh mawa bantal jeung sama. Salat 2 rakaat dilehe sare. Keur sare sugan aya alamat alus jeung si eta teh. Boro-boro anak keur he eta tuh keur nyari teu apal. Dina ka istihoroh tukang sare. Jadi ngarapoho ka dieu teh kudu sare. Batur mah tukang wiridan tepi ka Allah poe na kalam ieu berarti bukakeun ku masjid Allah. Biruyati solihati kan impianan soleh. Bilamin atau ilamin huti Allah Ta'ala atau ilam ti Allah. Aladi wa ituladi ma eta ilham. Aladi ta ilham wa ituladi eta mah perkara yul kan ditibakeun ieu mah tiluin hate. Ari ilham teh eta ilmu ditibakeun hate. Ditori kieu pae di jalan kaleberan ti Allah. Aru aing ngaradu bidomilo kan domahro eta alqur'an teh.
diutamiha karena nyampurnakeun itu risalah rek nganggeuskeun ieu risalah disulatikan gampang nyuhunkeun ayeuna babari nganggeuskeun ieu risalah wa israhu sodri jeung jembar dada wanaka dinyuhunkeun kana kemanfaatan itu kana kaula waliman juga satu jamaah pan ningalian man alian risalah didoakeun jamaah anu boga kitab nempuan di risalah amin muga nyuban Gusti kana penuh sadaya anu sariha kana nyarahan kaula ka itu risalah aktipuha teu ngabukakeun hakana itu risalah au upasiru hatam bertelakeun ka itu risalah limaniha kana mal risalah al gomidatin jero sarhan kalawan penjelasan ayat kaspan terbuka wa tafsiron jeung tafsir yaqulu anu dibuka ayat tahu terbuka babu hari babna itu yahulu teh eta roda yarudu halaya naon alfa dua yang berlapan itu salah wahi dua ribu roda itu alfa labdon kapan labdon wawa silapna irapan silasina asal arirapan cek asal mah dalu maga tegasna aya mah tegasna obrolan romang geus ngabuang siman kana itu man geus miteun dijama kana teperka min pamitina cangkemna man anu geus mikeun tina cangkemna eta ngaranna lapan. Wababuha ibabna itu labdun teh eta doroba. Jadi lapado yabidu. Wa yubayinu jeung mertelakeun itu risalah. Ae yugriju tegas ngadohikeun risalah murodaha kan dikerepeun itu risalah. Aya mana tegasna harti al hadirun hadir fi dini nahate. Tegas harti anu aya dina hate. Yukhodu dibantun ari murad mah eta teh min waroda geus mujarodna aya hadola terusna hadir wasametu ngaranan kaula kana isar hante ipati roman marapati roman marapati roman liyutobiko supaya metukan non lap dua lapan risalah lima aniha kana mah itu risalah aya patun teh terbuka minar romani ti pangaran ngabawan sifat roman disarhi risalati kalawan risalah, 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 al-majalah, al-mustamilatu nu ngawangku ala qalilin kana saeutik nya masail tina masalah. Alati masalah. Takunu ayailati minal inwalidin tina warun saiji. Wal majalah hari majalah yaitu majalah asaifatul kalamaran. Majalah makoran. Yakuna anu bukti tapi harina itu majalah tenan hukum. Awal maksawali ta hukum wali dusan, hukum wali dusan. Awali ari wali wa wali al anifu tanunya bilai kana waktu eta wali nyaho di Allah. Ngaran wali mah eta jalma anu nyaho di wali ngaranna kajaba aya wali disebutna tetapi teu nya di Allah wali cengkeh. Wasifati jeung nyaho sifat Allah. Ya, dimakan ngitung perkariumkeun kongang non al-muadobu ngamayengkeun. Alat taati kana taat. Anu bisa ngamayengkeun kana taat boro-boro keur ngalakonan kana taat, keur teu ngalakonan kana taat ke taat we. Aya taat teh dina jasa, taat teh dina hati. Sakan disuku na orkes taat aya tepi ka Allah batina, ceurikna terus. Boro-boro seurik. Tapi aya na orkes seuri, tapi lain seuri yang seurikeun barasar ieu, seurina teh kana bunga ku ditepikeun kalonna keur aya orkes. Al-mustani bunu ngajauhan dia mati tina kadarataan. Al-muridu tu ngabalieur anil inti maki tina mak pilada tina kaenakan. Moal kabakarikan moal. Wasahwati bisna sahwat. Wallahu arbita a'lam tamuna. Alam lamun ilmu tauhid matlubun dinya maksud nama.